karena kuli embung, karena pabrik embung, karena dagang embung. Hayang nate ngeunah we ngeunah we. Selot we selot sama jarudi hayang nate. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Amang euy aa teteh adik-adikku semuanya. Kumaha ieu sadayana dararamang damangnya alhamdulillahnya mugi-mugi anjeun sadayana cing dararamang panjang umur sehat selalunya. Urang rek sakedik ngabahas tentang budaknya. Budak ari nu ngaranna budak teh naon cenah Mang Toprek? Dan ngaranna budak tehnya singkatan ece bisi hayang apal mahnya. B na teh bereaneun, U na teh urusaneun, D na teh didikeun, A na teh ajarkeun, anterkeun, K na teh hitankeun. Laki hitankeun, awewe kawinkeun. Ya gitu singkatan. Nu kahiji B teh naon bereaneun. Bereaneun anak dahar, acis, inumnya. Tanggung jawab eta teh sebagai seorang pemimpin jeung seorang ibu nya bereaneun dahar tanggung jawab atuh semua pagawe teh ulin wae ulin gawe henteu yang duit henteu ulin wae ulin anak minta jajan mah hayang jajan oh siam jajan we jajan di tadi eueuh nya bapaknya nek kumancing wae pagawean teh duit bae jeung duit maneh mah. Atau mun lalaki anu tanggung jawab mah nu gawe mah kan boga duit mun anak boga minta jajan teh membah bapak yang jajan ieu ayahnya bereaneun dahar ngan ka hade euy amangnya mun amang jeung euy hayang gaduh anak anu soleh jeung soleha nya bereaneun kadahareun anak teh anu halal make duit anu halalnya ulah make duit haram mun hayang gaduh anak anu soleh jeung soleha hayang gaduh anak soleh jeung soleha ari sia mamarabadan anak teh make duit ladang selot paingan eta atuh budak teh rada bolot. Ari hayang kedua anak anu soleh jeung soleha. Ari marabeneun anak make duit ladang korupsi. Atuh paingan eta budak teh otak rada deng dekasi sih. Ari hayang kedua anak anu soleh jeung soleha. Ari marabeneun anak make duit ladang maling. Paingan eta budak teh rada teu elingnya, rada sinting. Jadi kahade sing hatinya mere barang dahar ka anak teh make duit halal udah make duit haram bahaya mata jadi bolot teh budak nanya jadi ka budak lalaki ieu mararanehnya yang duit anu halal wae yang geus gawe mah naon bae ulah gengsi tidak akan membuatmu kaya tapi gengsi akan membuatmu menderita ya uli bangunan halal katanya gawenanya pabrik dagangnya naon bae nu halal ulah nu haram kitunya dia tuh mah gawe teh milah milih hayang nanu ngeunah wae sia mah kana kuli embung kana pabrik embung kana dagang embung hayang nate ngeunah wae selot